Halo, sampurasun barudak anu aya di bumi. Tepang deui sareng adiki dina acara carita kitab suci Caki. Nah, dinten ieu adiki tos disarengan ku rerencangan hidup anu aya di dieu. Tiasa dadah-dadah heula kanggo anu aya di bumi. Dadah. Halo. Halo. Sadayana. Nah, dinten ieu adiki bade ngadongengkeun. Ayeuna caritana judulna teh Raja Ahab jeung kebon anggur Nabot. Nah, siga ayeuna tinggal. Cobi tinggal adiki. Adiki jantan naon ayeuna? Raja. Aya mahkota. Tah aya kaitanna sareng carita dinten ieu. Kieu gerak caritana nya. Nah, cobi barudak. Di dieu saha anu hoyong sapertos Raja Daud? Angkat tangan. Habis. Kelis. Oke nya. Cobi saha anu hoyong siga Raja Salomo? Sami nya adiki oge sami. Ayeuna saha anu hoyong siga Raja Ahab? Angkat tangan. Hah? Kunaon? Kunaon ulah jadi Raja Ahab? Jahat? Oh, muhun Raja Ahab teh jahatnya sapertos anu tos dicaritakeun ku adiki dina carita Nabi Elia. Jadi raja tuh jahat ya. Nah, aya hiji carita tentang Raja Ahab ieu. Jadi caritana siga kieu. Zaman dahulu, zaman baheula aya hiji kebon anggur. Tahu anggur? Tahu. Warnana naon anggur? Ungu. Ungu aya oge anu hejo nya. Rasana kumaha anggur? Manis banget. Aya nu pernah ke kebon anggur teu? Pernah nya. Nah, jadi zaman baheula Raja Ahab teh ninggal aya kebon anggur anu sae. Ada kebon anggur yang bagus. Terus kabitaeun rajanya mau sama kebon anggurnya. Tapi kebon anggurnya teh mau dibeli. Pemilik kebona namina teh Nabot. Nah, harita lantaran hoyongeun janten Nabot diundang ke istana. Saha nu hoyong diundang ke istana? Aku. Nah, pasti senengnya diundang ku raja ke istana. Tapi pas diundang, Nabot teh ditanya kira-kira kieu. Heh, Nabot, mau gak kebon anggurnya dijual? Kalau kalian jadi Nabot, mau gak? Mau ya. Atau kalau kebun anggurnya ditukar sama kebun nanas, mau gak? Gak mau. Claire gak mau. Nah, raja teh nawarkeun hal anu sami. Raja menawarkan kepada Nabot. Saur raja teh, "Heh, Nabot, kebonna rek dibeli ku raja atawa rek ditukeran ku kebon anu lain. Mau dituker kebonnya?" Tapi betul Nabot gak mau. Soalnya kebun ini adalah kebun warisan dari nenek moyang dan nanti akan diwariskan lagi untuk anak Nabot. Dan Nabot bilang, "Kata Tuhan, perintah Tuhan, tanah ini jangan dijual karena tanah ini adalah tanah nenek moyangnya." Nah, pas Raja Ahab ngadangu jawaban eta, tadi jawabannya alimnya gak mau. Rajana ngambek. Kenapa? Karena tanahnya gak mau dijual sama Nabot. Raja gak bisa dapat apa yang dia mau. Kan raja mah gitu ya, harus dapat semua yang dia mau. Akhirnya raja ngambek. Cemberut, kumaha mau ngambek dia? Kelis kalau ngambek di mana? Kalah lucunya lawan Kelis semuanya. Nah, harita Raja Ahab teh cemberut. Karena cemberut, terus ditanya ku istrina. Istrina teh namina Isabel. Isabel teh sami jahatnya, namina Isabel. Isabel nya naminanya sami jahatnya siga Ahab.
ku istrinya ditanya, kenapa kamu cemberut aja dari tadi? Terus rajana nyarita kalau dia nggak dapet yang dia pengen. Tadi tanahnya nggak mau dijual, padahal kebun anggurnya bagus, mau dijadiin kebun sayur sama raja. Terus kata istrinya, ya kata Ratu Isabel tadi, udah kamu diam aja, biar nanti ini aku yang urus gitu ya. Maksudnya nanti diurusin sama Ratu Isabel si tanahnya yang tadi. Nah, tidinya Ratu Isabel teh ngatur siasat supaya bisa menangkeun kebon anggur anu tadi. Lantaran jahat, Ratu Isabel ieu teh ngatur siasat. Nabot dituduh mengkhianati raja. Nah, kumaha lamun Joy tadi dituduh, kumaha Joy? Marahnya kan Joy gak salah apa-apa nya. Dia juga gak salah apa-apa ya. Ya. Tapi dituduh yang gak baik, pasti ngambek ya. Nah, Nabot juga sama. Nabot gak tahu apa-apa, tapi dituduh berkhianat sama Ratu. Ratu memerintahkan rakyat untuk mengusir Nabot. Terus Nabotnya dilemparin pakai batu sampai akhirnya meninggal. Oh, jahat pisan ya ratunya ya. Nah, saatos eta kebon anu tadi teh direbut ku Ratu Isabel. Ih, sebel. Saminya adik oge sebel sama ratunya, ya jahat ya. Nah, hal iya kadangueun ku Elia. Kedengeran sama Elia kejahatan ratu sama raja ini. Akhirnya Elia datang ke kebunnya memperingatkan ratu dan raja kalau mereka telah berbuat salah karena telah membunuh orang yang gak bersalah dan merebut tanahnya. Elia menyampaikan firman Tuhan. Saur Tuhan nya cek Gusti teh, karena kalian berbuat jahat, maka kalian akan dihukum. Dihukumnya sampai anak-anaknya, sampai keturunannya, semuanya akan dibinasakan. Ih, seremnya. Mau nggak dihukum sama Tuhan? Gak mau. Gak mau. Jadi jangan berbuat jahil. Jahat, jahil oke jahat kadang-kadangnya, betul ya. Nah, saatos eta Elia tuluy angkat deui tidinya nya, terus pergi Elia setelah itu. Nah, sababaraha tahun ti harita raja teh sosobatan sareng raja anu lain kanggo menguasai wilayah lain. Jadi kejahatannya tidak berhenti gitunya. Saat berperang, raja ieu teh punya siasat. Aku mah mau pakai prajurit aja bajunya, gak mau pakai baju raja. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Karena nah sama adik diceritain aja ya. Karena rajanya berpikir kalau aku pakai baju prajurit, musuh-musuh nggak akan tahu. Kalau aku pakai raja, gampang diincar sama musuhnya gitu ya. Tapi ternyata gara-gara pakai baju prajurit, aya prajurit musuh anu mentangkeun panah, tapi panah nate nyasar ke Raja Ahab. Kebetulan harita teh teu keuna kanu baju beusina, jadi Raja Ahab teh kapanah terus meninggal, terus maut lantaran kan tadi dihukum ku Tuhan. Ya. Nah, gitu caritana. Jadi saha nu hoyong jadi Raja Ahab? Gak mau. Gak mau, nanti dihukum sama Tuhan ya. Nah, eta pangajaran kanggo urang dinten ieu nya, lamun urang jahat ka batur, oke, urang bakal menang hukuman. Jadi urang ulahnya milampah hal anu teu sae ka batur, kita harus berbuat baik sama orang lain nya. Oke, gitu carita dinten ieu. Mudah-mudahan aya pangajarana kanggo urang sadayana. Bye. Oke, ayeuna urang ucapkeun dadah ka pamirsa anu aya di bumi. Dadah. Dadah. Gusti Yesus ngaberkahan. Bye.